Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nuju luna neangan Bapa karangan Kilengsa. Mangjaya ngaturkeun nuhun ka subli kaum dangu sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Atuh mangjaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika mingahan. Anu mana dongeng-dongeng ieu kasangkakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Kilengsa ulang teraskeun. Ayeuna nincak bagian ke-85 teu karaosnya para mitra 85 episode we para mitra ieu dongeng kasangkakeun mugi-mugi tiasa diambu hiburan pangbeberahmana. Maka para mitra nyangakeun bae. Sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu 8 enjing-enjing wengi tabu 8 wengi. Ayeuna bagian ke-85 kadenu cacan we subscribe atuh ditoel para mitra subscribe-nya. Margi para mitra subscribe kanggo perbendaharaan Bang Jaya official gitu nya. Didinya tos kagambar oh sabaraha ieu nu subscribe para mitra. Sareng engke katingan oge sabaraha nu nonton gitu nya. Memang teu sadaya nu subscribe nonton dina waktosna. Kitu para margi namun alhamdulillah Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra dongeng-dongeng ti Mang Jaya official katampi oge ku mitra hatur rewu nuhun laksa ketika mingahan. Ayeuna neangan Bapa karangan Kilengsa nincak bagian ke-85 mangga nyangakeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca, bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung, judulna neangan Bapa karya Kilengsa ayeuna nincak bagian ke-85. Kumaha terasna i dongeng para mitra? Tarungna juru simpen ngalawan anggara, urang sami-sami Bandungan. Sakumaha nu kauninga duanana ngambat jin minangka patalukanan. Para mitra kaum dangu, geus kitu juru simpene nyerak bumi 3 kali. Nyambat jin geus taluka manehanana anu biasana ngageugeuh guha peteng. Ari jeleg aya nu nangtung gede luhur cakakak seuri bari lalenggakan. Tapi para mitra sadaya ukur nemongan sakedeung les leungit deui digeroan sababaraha kali tetep teu datang deui. Si juru simpen canyahoeun yen jin patalukanana geus eleh ku Dulja jeung Dulji. Setan alas kasebelan sugan sia. Juru simpen gegelendeng ngan teu kuat teu bisa kebat. Sabab orai ingon-ingon anggara mimiti nyerang tina sungutna bijil peurah siga hujan. Nyebrot kan awak juru simpen. Atuh puguh lain deui mata kagetna si juru simpen luncat nyingkahan balai. Celeng cele nincak lemah deui. Hari peurah orai nyebrot kana batu pededug batu ajur jadi lebu. Si juru simpen ngalenyap mun keuna kana awakna tinangtu baris binasa. Buringkal orai mali ka musuhna si juru simpen ngalugas bedog. Seak narajang nu di arah mata orai. Rek ditojos ku congo bedog tapi orai bangun ngarti. Huluna ngelok ka hanap ari juru simpen ngajaul ka luhur atuh milepas ka tukang. Dipapag ku buntutna nu geus centang ti tada keneh. Hiu cabawat kana walikatna. Aduh. Si juru simpen ngoceak kulitik kedebut ti bebeut tuluy ngagorentel ngajauhan. Barang rek ditimpah deui para mitra ngorejat hudang bari nyabetkeun bedog. Buntut orai dipapag ku sabetan bedog seak kenyereng kawas. Ngade ke beusi we nepi ka ngaburinyai bijil kembang seuneu. Orai rada ngagibeg sabab sabetan juru simpen teh teu samanea. Buntutna mental bedog ngampul kakuatan saimbang. Buringkal sakadang orai rek nyapluk, sungut calawak nyerubuk rek ngalegleg sirah juru simpen. Tapi musuh geus sayaga bedog rek nyabat letah orai. Hiuk lep. Harita teh para mitra ngelok, bedog milepas ka gigir, letah orai ngelel meulit kana leungeun si juru simpen. Aik, setan sia, juru simpen reuwas gancang ngawatek aji belut putih, polonyon leungeunna lesot celeng luncat kana punuk orai. Dijejak satakar tanaga orai teu karasaeun. Huluna ngagibeg kebut si juru simpen ti bebeut. Barang blug ditimpah ku buntut orai nu teuas alah batan wajah. Hiuk cebet koceak juru simpen ngacerit ku gulingan bari adu-aduhan. Tina sungut bijil getih kentel awak asa eumeur.
Sirah lieur pakaian rangsak ku kusut panon burial bunceli. Tungtungna ngalungsar bari ngahegak teu bisa walakaya. Pasrah kana nasib aneh orai gene nyo musuhna geus ngagoler mah teu daekeun deui narajang. Kalah ngareret ka Anggara. Ku Anggara digupai les orai teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Celeng ngajanggelek jadi geulang, kop ku Anggara dicokot tuluy dipake deui. Tuluy ngadeuketan ka si juru simpen anu harita para mitra ngagoler. Teu ditanya heula, kak dicekel kerah bajuna dijungjungkeun sakaligus. Si juru simpen ngahegak panon molotot tapi teu nyebut ampun, teu ngomong naon-naon da memang ambek keneh can ngaku eleh. Anggara heran para mitra. Lantaran beungeut si juru simpen angger bae jeung kawas aya kulit anu nyinglid, tapi teu bijil getih. Anggara panasaran leungeun kencang ngajamret kulit beungeut si juru simpen. Brek polonyon horeng make kedok ipis. Nu hampir sarua jeung kulit jelema. Hese ngabedakeunana ana breh beungeut aslina anu bersih semu sepak, katara kesang renung tina tarang. Kurang ajar geuning make kedok sia teh ha? Dasar licik sia manusia licik. Teu aya kawani pikeun nemongkeun beungeut nu asli. Borangan sia teh geuning, ceuk Anggara. Harita teh para mitra bari miceun kedok musuh, sedengkeun si juru simpen ngaburingkal amarahna, katara beungeut narobah jadikeun. Kibeg ngalesotkeun cekelan Anggara, seak leungeun katuhu nyabet kana pipi Anggara, keduk dan heak Anggara nepi ka ngalengak. Da teu nyana musuh bakal ngadadak narajang. Tapi barang rek ditimpah deui Anggara luncat ka tukang, serepet ngalugas bedog. Kiuk-kiuk dipake ngabendung serangan lawan. Ngarengkog deui si juru simpen teu wani gagabah dina nyang hareupan bedog Anggara. Babenyit atah warah, culangung sia, kakolot kumawani narajang, modar sia. Ceuk juru simpen sabrut narajang ngagunakeun jurus angin puyuh. Tapi Anggara geus teu asa-asa deui, seak-seak bedogna dibubat babit. Kolepat hiuk cekok aya nu keuna kana bitis musuhna. Purial getihna bijil celeng si juru simpen ka tukang. Niup dampa leungeun, ledak diusapkeun kanu tatu dadak sakala lita deui saharita. Ngan sabot ngusap tatu Anggara ngajejek dada musuh. Cengkang blak nangkarak bengkang, leye dileyak dadana. Kolepat tel congo bedog kana hulu angen juru simpen. Atuh puguh para mitra digertak itu mah ngalenyap si juru simpen teh. Tewala kaya ukur mencerong kana beungeut Anggara. Napas ngahegak kesang tiis nyorolok masihan badan. Setan kolot. Sameme kojor sebutkeun heula, di mana sayang si Burandil? Cek Anggara manen hayang nyaho panyumputan ki Burandil. Tapi nu ditanya teu nemalan sabab kasatiaan kadunungan kanal keneh. Malah mun ngagugu nafsu hayang ngabinasa Anggara. Ngan orok kaya eleh kesit eleh tanaga kudu ngora. Memang ilmu maluhur tapi aneh kawas aya nu meruhkeun si juru simpen jadi lemah. Sabot kitu Mang Dampa jeung Ki Baraja nyalampeurekeun. Ngadeuketan kanu keur silih ancam. Barang gok Mang Dampa meni ngajenghok sabab teu samar deui nu diancam ku Anggara teh sobatna. Wigana geuning anjeun aya di dieu. Mang Dampa deku gigireun juru simpen. Nu memangna tadi mah rupa beungeutna beda da make kedok teh. Barang ngadenge omongan Mang Dampa, Anggara ngarenyag satakar kebek. Teu sadar manehna ngejat bari ngajauhkeun bedog tina hulu angen musuh. Korejat si juru simpen hudang ret ka Mang Dampa sajongjongan silih pelong. Sanyana si juru simpen geus nyaho ti tatali oge. Yen Mang Dampa teh sobatna kulantaran ngahiji jeung musuh, teu ieuh ditanya bisi ka gua rusiahna. Ari ayeuna geus eueuh halangan kedokna geus coplok. Wigana, inget keneh ka kuring? Mang Dampa nanya deui. Panon mencerong ka juru simpen nu tayalian Iwati Wigana, sobat medokna ti Bareto. Babaturan tiba heula nu kungsi silih belaan. Wigana alias juru simpen ngarahuh panon beueus pok ngomong. Dampa, teu nyana euy bakal patepung dina kaayaan kieu. Antara maneh jeung kami memang sobat tapi aya nu misahkeun. Nyatana tugas jeung kewajiban. Kami aya di pihak Ki Burandil, maneh aya di pihak musuh. Wayahna urang nafsi-nafsi bae. Da geus kieu kanyataanna halik ulah deukeut-deukeut ka dieu. Di antara maneh jeung kami mah teu mumusuhan. Mun kami niat binasa tadi ge maneh geus kudu paeh Dampa. Kitu ceuk juru simpen. Tetep dina pamadeganana. Sabab geus kuat nyakal sumpah rek satia satuhu ka Ki Burandil.
Tapi Mang Dampa dengan tepok ngomong deui dari anaker. Memang bener antara urang duaan mah teu musuhan. Da memang nage teu aya urusan naon-naon tapi kuring aya pamenta urusan tarung tuna heula. Kuring rek medar urusan pribadi nu aya patula patalina antara anjeun jeung kuring. Kuring jeung musuh anjeun kitu. Heug. Dibere waktu sakedeung. Satuluina kami rek ngarengsekeun tarung jeung budak itu. Bari nunyuk ka Anggara nu harita ngajengjen bari nyenyekel bedog. Panon melong ka juru simpen jajantung ratu kolepat beungeut indungna nemongan. Malah asa deukeut asa aya gigireunana renghap Anggara narik napas jero ari Mang Dampa pok ngomong deui. Wigana coba buka deui lamaran sajarah nu geus kaliwat, lenyepan lampah baheula. Baca lalakon tengetan eusina. Engke kuring rek nanya sarta jawaban anjeun rek ditumukeun jeung lalakon nu kaalaman ku kuring. Lalakon nu mana nu kudu dibaca deui teh? Lampah mana nu kudu dilenyepan deui teh? Keur naon gunana? Teu ari-ari. Taya guna, taya mangfaatna. Teh mah juru simpen. Wigana di dieu mah teu aya nu wajib, eueuh upas, eueuh tentara, teu aya nu aya kabeh jawara. Da kulantaran kitu ulah sieun, ulah hariwang kabeh ge aman. Ari anjeun saanyana urang mana, di mana lemur matuh banjar karang pamidangan, di mana dilahirkeun, di mana digedekeun, di mana lemah cai anjeun aya saestuna. Si juru simpen kerung para wargi ditanya kitu teh. Tuluy ngareret ka Anggara, ret deui ka Kibaraja, tuluy mencerong ka Mang Dampa, renghap narik napas jero pok ngomong. Kami mah moal poho salilana ge kami dilahirkeun di Bantarloa. Tapi geus 11 taun temulang, lain teu inget, lain teu hayang, tapi teu kebat para mitra nyaritana. Sabab inget kana sumpah yen manehna moal ngucah ngaceh Rusiah diri nu aya patula patali jeung Kiburanil. Cukup sakitu gaena jawab deui. Ari anjeun boga keneh pamajikan mun boga saha ngaranna? Dampa naon gunana nanyakeun kitu batut? Gede gunana pikeun kuring mah oge pikeun anjeun. Kami moal ngabejakeun mun maneh can ngabejakeun sababna. Derak-dak para mitra sadaya Mang Dampa nyaritakeun lalakonna. Di jojoan nu parentingna tujuan mah ngajelaskeun yen manehna geus jadi patalukan Anggara. Nu ayeuna keur babarengan jeung neangan Wiganda bapana Anggara. Barang cacap omongan Mang Dampa, si juru simpen alias Wiganda meuni buncrik mencerong ka Anggara ti kolona lok-lokan neureuyan cidu. Kawas geus hanaang, sanggeus rada lila pok ngomong dumareuda. Ujang, nah bener hidup teh anak bimurni urang Bantarloa. Nah bener, hidup teh niangan bapa nu ngaran Wiganda. Bener kuring Anggara anak bimurni urang Bantarloa. Geus taun-taun niangan nu jadi bapa. Cigana tujuan Ujang tereh kahontal, tapi coba sebutkeun heula saha aki hidup. Oge naon ai aki hidup mun akur eta hiji tanda. Yen hidup anak bapa. Boga naon aki hidup teh cing. Aki kuring Kipadila. Aki kuring boga kojang rompang nu teu make warangka sabab warangkana leungit. Aya di jero beuteung musuh. Ari bapa kuring ngaran Wigana, leungit ti sapra kuring aya keneh dina kandungan numutkeun riwayat mah. Leungitna dipitembah ku dipitenah ku Badaim nu sarakah jeung hianat kitu. Naana lenyap para mitra si juru simpen ngalenyap. Teu karasaeun curucud cipanuna bijil hatena perang sabil, mana anu kudu dicokot satia ka Kiburanil atawa ngahiji jeung anak nu geus jelas musuhna. Tapi lila-lila si juru simpen sadar. Bari toge talok ka Kiburanil pedah eleh jajat ente mampu ngayonan musuh. Kitu cenah para mitra kaayaan Wigana teh. Manehna bilu ka musuh teh kulantaran eleh jajaten. Serah bongkokan kitu nu matak manehna satia satu ka Kiburanil. Tuluy dipikir deui ceuk pamikirna asana beuki leuwih hade mun babalik pikir ngarobah sikap. Balik deui ka jalma nu bener bageur datani ge henteu jahat, henteu telenges ngan lingkungan jeung kaayaan nu maksa ka manehna jadi kitu. Wigana putuskeun heula atuh naha bener eta teh anak anjeun. Mang Dampa hayang geura nyaho putusanana geus teu sabar. Komo Anggara mah manehna geus hayang geura ngadenge ku ceuli sorangan. Nah bener musuhna teh bapana. Wiganda alias juru simpen neuteub seukeut ka Anggara. Lila-lila pok ngomong haros-hos. Anggara anak bapa, ieu bapa kasep. Ieu bapa hidup nu diteangan. Peluk bedog Anggara murag leungeun karasa leuleus.
Berak daku tuluy ngarawu leungeun bapana diadakeun kana beungeut bari nyebut syukur alhamdulillah ditungtunganku. Bapak, abdi hapunten. Dumareuda kasedakeun ku piceurikeun. Kagagas ariraskan ku kajadian bieu. Bet ngalaman tarung jeung nu jadi kolot. Sabalikna anak king bapa kudu dihampura. Teu nyana teu sangka bakal tepung jeung anak dina kaayaan kieu. Kumaha inung hidup anak king aya kene? Wigana inget ka pamajikanana. Aya waktos abdi miyos ma bapa nanging duka ayeuna mah. Datos langkung 3 tahun ider-ideran milari bapa. Nya kumaha milikna wae eta mah sabab urusan umur mah. Angin Allah nu kagungan. Ta ayeuna coba ngeriung heula di dieu, bapa jadi heran habet jadi kieu ieu teh. Loba tanyakeun ka hidep, coba tanyakeun ka Kibaraja jeung ka Mang Dampa. Cek juru simpen para mitra. Alias Wiganda manehna diuk bari sila mernah pisan gek Mang Dampa diuk gigireunana. Gek deui jeung Kibaraja ge diuk nu ti tatali ngahuleung bae banget ku teu ngarti. Nah habet jadi kitu. Tapi teu loba omong rumasa jadi patalukan anggara nu kudu taluk ka manehanana tunduk kana parentahna. Bapak, ayeuna mah ulah wakasilih tukeun pangalaman sabab abdi teh gaduh keneh kawajiban. Langkung sae ku bapa jelaskeun heula kumaha urusan tarung. Na bade diteraskeun atanapi moal. Upami moal eta pisan nu dipiharep. Upami panasaran keneh sumangga urang lajengkeun. Margi masing-masing nyekel kawajiban. Ceuk anggara. Anggara anak bapa. Bapak moal waka mutuskeun. Nah ieu tarung teh tutuluykeun atawa ulah jeung ulah waka diputuskeun. Nah saha nu unggul atawa jeung nu asor. Ari sabab moal bisa ditangtukeun putusanana mun bapa can nyaho kana kasang tukangna. Kitu deui sabalikna ujang sapara kanca moal nyaho kana lalakonna. Naon sababna pangna bapa aya di pihak nu jahat. Tah kulantaran kitu ayeuna urang mapaya laratan saurang-saurang nyaritakeun pangalaman sewang-sewangan. Da jelas pengalaman bapa jeung pengalaman Mang Dampa katut Kibaraja aya pakuat pakaitna. Cingpek caritakeun ku ujang kumaha ieu teh nu sanyana. Ceuk juru simpen bari mencerong ka anggara. Saha nu bade medar pangpayuna Pak? Ujang heula sabab ujang nu jadi pokok. Barabat anggara nyaritakeun pangalamanana. Ti mimiti lunta ningalkeun ben lembur bantar loa. Dug nepi kadanget harita geus kitu ret ka Mang Dampa pok nyarita deui. Tah kitu lalakon abdi mah Pak ayeuna mah urang sambung ku lalakon Mang Dampa pek Mang kadinya pedar. Pangajang kieu geura yeuh. Barabat Mang Dampa nyaritakeun pangalamanana. Malah ditetek ti mimiti paturai jeung Wiganda. Hatena para mitra nepi kadanget harita teh tug nepi kadanget harita. Atuh meni ungut-ungutan juru simpen teh hatena ngarasa helok sabab mun lain kersaning Allah mah mustahil bisa patepung cara kitu. Tak kitu lalakon kuring mah Kang Wiganda jadi sasatna mah kuring teh dijait ku anak akang. Dibelaan ku anak akang nya akhirna mah kuring teh jadi patalukan anjeunna sasat jadi pangawal utama we kitu ceuk Mang Dampa dari pisan. Syukur alhamdulillah. Kula bunga ari kitu mah cing ayeuna sambungkeun jeung lalakon maneh baraja. Naon sababna make bisa babarengan jeung anak kula? Jeung na deui kumaha sikep maneh ayeuna? Si juru simpen ngareret ka Kibaraja. Darak-dak Kibaraja medar lalakon ngan teu panjang cumarita manehna mah. Dijojoan nu pokona asal sakira kaharti ku juru simpen. Yen manehna ge sarua geus ngabdi ka anggara sasat jadi pangawalna. Atuh kacida atoheunana juru simpen. Rasa cece berasa keheul ngadadak sirna. Saeutik teu aya niat binasa ka Kibaraja, komo ka anggara mah dageus kanyahoan lalakon. Teu sangka sacongo buu koreng kieu kajadianana. Sigana geus kitu kudu geus kersaning nu maha kawasa, urang teh kudu milampah hiji lalakon, masing-masing boga tugas nu kudu dijalankeun ku urang sarerea. Ceuk juru simpen bari ungut-ungutan. Sumun kitu pisan Pak, tapi abdi mah panasaran hoyong terang kana riwayat Bapa. Naon margina make bilu ka musuh, na make ngahiji jeung balad Kiburanil. Atuh saja biti kitu naon maksadna make nganggo kedok sagala, ceuk anggara. Nya kuring da panasaran Kak, ceuk Mang Dampa mairan. Juru simpen can wakane malan manehna ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Para mitra kaum dangu
Sanggeus radalila red kaki baraja red ka Anggara kawas nu asa-asa rek nyarita. Tapi akhirna mapok medar lalakona. Pek Bandungan masing tenget bapa rek ngaguar lalakon nu karanapan ku diri bapa. Mangka imet ulah anu kaliwat. Ngarah ka harti jujutanana kieu geura. Ceuk juru simpen barabat weh cacarita jujutanana kieu. Samulangna ti nu sakamangan teh tuluy paturai jeung Mang Dampa ti harita wigana usaha sate kapola. Hayang hirup babarengan para mitra sadaya boga niat rek mupus gelar nu katarima ku manehna. Nyaeta urut sakitan. Malah giligna hate jadi modal utama pikeun ngalaksanakeun kahirupan nu sawajar-wajarna. Tapi usahana teu hasil, Gogoda jeung Dodoja datang pilih genti. Malah di ana akhirna kungsi katudingan dipiternah ku jalema rea. Magarkeun wiganda maihan batur salemurna. Nu harita maot ngadadak, wiganda kekepehan teu ngaku, tapi urang lemur nuding ka manehna. Nu akhirna kabur neangan lembur sejen nu sakira cocog keur manehna. Tapi di lemur sejen nya kitu kawas nu ngahaja diuji ku pangeran. Nah nya rek ngamahirup bener rebageur teh. Tetela wiganda teu kuat iman. Tina akibat katunggar anu pohara akhirna leuletikan cuka cokot kana barang batur, tapi ukur keur nyumponan pangabutuh nu bener-bener kapaksa. Da sanyana mah hatena teu tega mun kudu ngajalankeun kalakuan goreng. Dina hiji mangsa bet kaparengan manggihan saromongan jawara nu asup ka lemur ku wigana diintip dituturkeun. Si horeng teh romongan garong rek ngabongkar hiji imah nu kawentar loba eusina. Da imah nu beunghar. Wigana teu tega ari nenyok kitu mah tuluy usaha sate pola, nyegah kajahatan, nu lumangsung hareupeunana, tapi sial pamimpin eta romongan gagah jeung luhur elmuna, sabada tarung bebeakan wigana eleh ditalikung ku musuh, dibawa ka hiji guha nu katelah guha peteng. Di jero guha wigana dipaksa kudu nurut kana parentah Kang Tua. Dibere nginum mangrupa cai hideung nu geus meunang ngajampean. Tah ti harita uteuk wigana teu bisa dipake mikir sacara bersih. Sabab lolobana mah kapangaruhan ku ilmu kiburandil. Nu akhirna jadi galak, telenges, boro-boro kabatur, kadiri pribadi ge geus teu bisa ngajaga. Estu satia satuhu kana parentah kiburandil. Tetela di guha peteng teh wigana kaasup jagona. Eleh nangan ku Kang Tua jeung kiburandil. Nu sejen mah gigis kabeh ge nya diangkat jadi juru simpen. Tugasna khusus ngajaga kudang, nampa setoran ti ratusan anak buah kiburandil nu nyebar di unggal madhab. Nya nepi ka ayeuna kitu eusining carita wigana alias juru simpen teh. Rupina mah jadi bendahara. Lamun kiburandil ketuana, para mitra Kang Tua sekretarisna panginten ieu teh si juru simpen teh bendahara gitu panginten Pak. Para mitra organisasina teh itu dasar kiburandil. Saterusna para wargi sadaya Anggara tuluy nyarita. Mata ketir ngupingkeun lalakon bapa teh. Tapi di abdi ngarasa heran naon sababna bapa teu langsung mulih ka Bantarloa. Pada upami langsung ngaboa moal ngalaman kieu, Pak, ceuk Anggara. Kaharti ku bapa oge ujang, memang kitu kuduna. Tapi hidup kudu ngarti bapa teh geus kakoncara jadi buangan nu dipikeun ka Nusa Kambangan. Sahanteun adi Nusa Kambangan bakal bujrud da bapa jeung Mang Dampa kabur. Tangtu bakal aya beja ka pilemuran ngeunaan anu nyusul-nyusul ka bapa. Tah kulantaran sieun ku eta kapaksa bapa teh teu wani balik ka lemur. Maklum nu boga dosa mah. Estuning usik saliring dumadi saincak-incakna ge loba kasieun kitu. Nya bapa teh nyokot putusan samemeh balik ka Bantarloa rek ngalalana heula. Susuganan bisa nyucikeun diri nebus dosa ku cara milampah kahadean. Tapi nya kitu teh ujang tadi geus dicaritakeun. Hayang jadi jelema bener teh hese nu akhirna kalah karagrag kana kajung jurang kahinaan. Kalah kakalibet ku kiburandil tah kitu ujang. Cumun kahartos Pak kitu mananging kumaha paraosan bapa ayeuna. Nah berat ka kiburandil tanapi berat ka abdi. Anggara anak bapa. Geus kieu kanyataan mah bapa teh rek nekad. Rek balik ka lemur hayang riung mumpulung jeung kulawarga bapa mutuskeun yen kubu kiburandil musuh bapa nu yakin. Alhamdulillah. Ceuk nu tiluan ampir bareng sarerea bunga ngadenge tekad si juru simpen kitu. Pok Mang Dampa nyarita. Eta teh hiji putusan nu kacidahadena Kang. Tapi kuring rada hariwang sok sieun pangaruh kiburandil nyang karu keneh dina manah akang.
Sabab tadi geus diterangkeun magarkeun teh saprak di inuman cai ku Ki Buranil, utek akang teu bisa mikir secara bersih. Nah kumaha eta teh? Bener pisan, dampak. Tapi pangaruh Ki Buranil ukur nepi ka 3 tahun. Kadieuna mah utek akang bisa mikir kalayan bersih, ngan akang tetep teu bisa ngejati Ki Buranil ari sabab akang jadi sieun ku Ki Buranil. Lantaran mun baha kana kahayang napati hukumanana. Jadi kapaksa akang teh taat jeung satia. Malah makungsi disumpah segala kitu tah dampak. Rupi ayeuna kumaha tuh Kang? Mang dampak nanya deui. Ayeuna utek akang waras. Akang bisa milih mana nu bener mana nu salah. Ayeuna akang regreg sabab loba batur. Akang geus nyaho Ki Baraja sanyana teh teu panuju kana pagawean ngagarong. Nu matak manehna kungsi kedal ucap rek misah ti rombongan. Tapi nya kitu diancam ku Ki Buranil nya kapaksa we ku akang ge dihalangan. Malah nepi ka kajadian tarung jeung Ki Baraja. Ngabelaan pamadegan tah kitu eta teh lalakona. Ceuk juru simpen teu weleh mere katerangan. Ayeuna kumaha nyunyulan urang? Ki Baraja milu nyarita. Kieu paman Ki Buranil urang jorag sakalian. Meungpeung keur haneut keneh. Ulah diengke-engke bisi batur mepak balad heula. Sasadian heula pikeun tarung. Tah kulantaran kitu, ayeuna mah bapa geus kapanggih sarta si juru simpen jeung geus sahate jeung urang. Nu pasti bakal uninga kana kaayaan Ki Buranil. Jadi teu kudu susah neangan. Kari ngajugjug ka sayangna we. Da pasti bapak uninga paling kitu sanes Pak. Angara mencerong ka juru simpen. Bener ujang bapa nyaho ka tempat Ki Buranil. Malah bisa bantu kana perjuangan hidup. Pikeun numpas nu jahat, tapi berat sebab Ki Buranil lain jago ka sakatiga. Beduk teu tiraku pakarang bisa mancala putra mancala putri elmuna eueuh kakurang ilmu naon ge aya di manehna mah. Manusia tayan unggul Pak. Usik malik manusia angin dikersakeun ku Allah. Gagah 1000 gagah teu meunang sieun ku manusia. Sieun kedah ku Allah nu nyiptakeun manusia jeung bumi langit katut saeutsina sadaya. Ari sifat manusia eta keuna ku rusak. Keuna ku owah gingsir sabab aya mimitina aya akhirna. Jeung sok keuna ku apes deui. Jadi manusia mah najan bari mu bisa ngukir langit milangan bentang ge tetep bakal aya nu ngaluhuran. Sarta moal salawasna aya dina kaunggulan. Da umur diukur nyawa dialas kakawasaan sakadar sapamerean anu kawasa gagah rongkas teh mun keur dibere gagah ku Allah da geus dicokot kagagahan mah moal aya hartina tak kitu Pak. Jadi henteu kedah mikir urusan kasakten Ki Buranil. Najan kumaha bae oge tetep ku abdi bade dijorag sabab eta jadi kewajiban. Atuh saja biti kitu amanat ti aki guru abdi kudu sanggup ngarubukeun Ki Buranil. Barang ngadenge katerangan ti angara kitu juru simpen bening ngahuleng. Tetela luang jeung pangalaman nu jadi anak sasat ngaleuwihan manehna jeung kaharti da memang kitu sifat manusia. Najan gagah rongkah geges dileahkeun ku Allah mah moal bisa walakaya. Para mitra kaum dangu, kabuktian diri manehna asana mah panggagahna taya nu nandingan di Guha Peteng. Ana jo jajaka model anggara nu umurna jauh sahandapeun manehna teu sakara-kara apan rubuh eleh jajaten. Nyamun kitu carana mah bapa gerek nurut kana parentah hidup. Bapa rek nuturkeun sikep Mang Dampa jeung Ki Baraja nu sakitu satuhuna ka hidup. Nam urang ngajugjug ka Guha Ki Buranil. Urang barjuang babarengan, numpas nu jahat ngabela anu lemah, nanjeurkeun keadilan. Bapa moal kagok najan nepi ka ajal, moal mundur sasiku moal ngejak satunyang beas. Sukalilah pikeun ngabela bebeneran, ridho lillahi ta'ala, ceuk juru simpen ngedalkeun tekadna. Nuhun atuh panuhun pisan ayeuna barisan abdi beuki panjang, beuki seueur andelkeuneun ku sareat nama Ki Buranil bakal kaungkulan. Sabab jago-jago urut pangawalna ayeuna ngahiji babarengan pikeun ngagempur manehna. Piraku ari ku babarengan mah make teu hasil. Urang perlu gotong royong sabibulungan babarengan dina ngabela bener jeung adil. Yu urang paheyeuk-heyeuk leungeun. Urang ngajorag Ki Buranil. Ceuk anggara jung nangtung geus siap. Pikeun miang ka Guha Ki Buranil. Jeung nu sejen ge nangtung Mang Dampa geus sayaga. Ki Baraja nya kitu keneh geus puguheun juru simpen mah. Harita teh manehna reueus bisa tepung jeung anak dina kaayaan kitu. Agul boga turunan gagah. Agul boga anak sagala bisa sarta jadi pamimpin jago-jago nu lain lumayan elmuna. Geus kitu mah teu laloba de omong bering arinit ngajugjug ka Guha Ki Buranil. Guha Peteng nu geus ancur teu aya nu malire. Da lain eta nu jadi tujuan.
Mana komo dages ruksak pisan hese asup ka jero kahalangan ku batu nu numpuk lain saeutik. Sajroning lempang teu oleh galecok ngobrol ngaguar pangalaman masing-masing. Rupa-rupa cenah para mitra, hal nu can kaharti dicaritakeun deui da puguh loba pisan itu ieuna hirup teh. Ari angara bungah nu taya papadana lantaran geus kahontal cita-citana, geus hasil manggihan nu jadi bapa. Waktosna seep para mitra deuh ieu mah ye. Deui ka dieu heula dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-85. Mangga atuh wilujeng kantun bae kasadayana permios.